Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Wa kamih tama sareng kacida geus mentingkeun naon al-islamu agama Islam bid'awati kana ngajak ilal akhlaqil hasanati kana akhlak anu sae al jalibati anu narik lil hanai kana kasenangan wasaadati sareng kabahagiaan wa tahziri sareng nyingsieunan minal akhlaqis sayyiati tina akhlak anu goreng al mujibati anu ngawajibkeun lita sin kana karuksakan wasaqowati sareng kacilakaan wa awdoha sareng ngajelaskeun ieu Islam lana pikeun urang sadayana wasilataini kana dua wasilah min wasailil himayati tina pirang-pirang wasilah pangraksa min pasadil akhlaki tina goreng pirang-pirang akhlak atawa karuksakan akhlak. Al ula ari anu kahijina tahrimuhu eta haramna ngaharamkeunana Islam al manabi asalasata kana pirang-pirang sumber anu tilu lisyururi kana kagorengan wal lisyururi kana kagorengan wal khomro tegesna arak wal maisiro sareng judi wazina sareng jinah wasaniatu sareng ari anu kaduana ijabuhu eta ngawajibkeunana Islam al amro kana marentah bil ma'rufi kana kaalusan wan nahya sareng ngalarang anil mungkari tina pamungkaran. Wallahu a'lam bishawab.